Pengen minta Sit ketujuh untuk maju. I was just looking for the sports channel, Gary. Anak hiburan. Ya anak kaula geus hasil buburu cendol. Juragan Anom Jabang Tutuka budak keneh geus pinuh ku ilmu. Aya dewek Kutara Ari ku ilmu. Hayu Syekh asup pakaratos. Kutara Ari degang ilmu teh. Hayu ujang hayu hayu. Kadeka jongjonan teuing salira perlu dijaan Siangan pegan pisan. Tong geuring ngisinkeun ya. Hayu urang kadeus ka Juragan Anom. Amuing amuing amuing. Nah, alus. Tau geuring gitu ka akang ileng sia. Kabinta deh ka. Nguping Juragan Anom katurutan. Hayang jiga Gusti Rahwana cenah bener bisa deh. Ngan ku kepat papa hese. Kita ulah halawaran tah. Abigan Diukas bajingan. nuhun. Aduh. Kuring sok inget apa diborosot ke nana ya budak geus gini. Nu ngaranan Jabang Mantuka teh kuring. Jabang teh orok ai mantuk balik orok balik ti Walungan ka imah da eta teh budak teh dilahirkeun teh di Walungan. Bareng jeung pamajikan kuring nu maot. Budak teh kira-kira 3 kintal. Agan. Agan. Dawala. Aya wartos. Kumaha dawala? Nu diasup ka abdi ti payun teh cenah tos. Kengeng ilmu anu luar biasa. Nya dawala ta ieu anu diasup ku maneh bagelan teh ta ieu. Jabang tutukan nu dioloan ku maneh. Ah ai Agan. Upami teh kitu moal bintel. Abi wong ngolot teh supaya budakna we mikir pada ina tos biasa usaha. Anjing teh. Ngasuh perbake sakeun orokna ku urang diasuh. Paneta teh nalika agan batasana nikah ka agan arimi eta teh orok keneh. Nya ku urang ditimbang.
digenong asa apa tunuk kapal karena datang wah tos gitu mah hilapnya juragan ke abdi teuing sia di baheula nginjem Gusti duit terus jadi perbakesa cenah mun geus jadi Arya mun kapilih jadi Arya cenah urang deuk dibere ke dibere permen karet maneh ku aing udah dicak cicing gareng cicing nembus kalbu mupus tulisan harita sok inggis rahetate langkung warna sok kaimpleng baheula asih telaangkeun cadas nutas dipake lisan saulas sirena mugi tongka samper deui lalakon anyar kiwari sieun deui gupay nu rasa dedet katiup angin-angin mega ngeceka lir mayungan dewa dewi asmara Sanajan kebantuan maksud hati sukatin nakanan tapi bukti nanyalahan orang anjur SMS-an jeung nulian waktu tepung jeung maneh mah every sagala rupi mah kuring bareng jeung maneh mah hese dipisahkeun kuring ngatarik birahi kepentangan asmara cinta kuring ngamaneh mah hese dipisahkeun padahal teu sabaraha
dakuring anu ngaraba wanoja indah sadunya silih bangku kadada silih pantang bukannya dapuku hateteh melang wancewa pikir ngawan tengah putih agar jempling aya nu kuring anu wasih wani walare di pipi bareng kuring karanyawa sakolepat kirim anjebat nemongan kuring lami ngadagoan kaputusan orengan dengan ukuran ngagaringan awit kabadi kubudi asal kegendangku basah jadi malin meski tate peluang puyang pangingan oncewang tegas sorang jungjunan moal luput puputmu moal luput puput umur mun kahaya tegas sorang mun kahaya tegas sorang lamun keur seneng daheran langkah iling naka pangeran da cara kenging musibat kakana iling bertobat kakara eling bertobat ari ninyu uber ninyu ban kucipati diwadahan dapiring gelang ari nusa barama nusa barama atos pasti ku Allah mah dunungan dipikir balas geni sanajan lawan
sangkan jadi sauyung tarabihan kawon mangan geningan sing luyu sabilulungan Semar semar ya gegelar Semar semar ya gegelar Semar kuncung tunggaling rasa Semar semar ya gegelar Semar kuncung tunggaling rasa Semar kuncung pakuning alam sadaya pakuning alam sadaya mulut medal sekang sayang Malurak kuda pawana maksad anjang sono ieu kapring gandan tinira manabda kusumaning ayurata diri walarimi lili gedawis alis manis pangan dikani ngaduh Kang Semar Katuran sasumpingna Kang Semar kapring gandani Gusti Ratu unyuk sumanga badaya kersa pimalana disimak disejak nepang Aya wartos pada di istana janten luratam taman anu tekintan bungana nun mugi-mugi masih ngajadi Kang Semar Malayu pun anak teh lianti parantos di instrenan di sawarga manikloka ayeuna teh parantos rengse nyabda guru di panglebur gangsa ku guru naon sanes mengukur ajian pun anak teh malima kancikan tilu dewa sahawa bajinga kiri tapak mengalah sareng sabda pangrungu nuhun nyuhkeun pidoana sangkan punana tiasa ngakeyeuk dayeuh ngolah negara malah nguping wartos pada di istana janten lurah tamtama diamarta alah punten jagan da tadi nyembah matos ku panangan bakat ku sono ye ke tuang putra lah Mbak cepot kan agan kawa emut nuju ditimang ku abdi kabur oh deui pan abdi nimang teh kitu tah agan di timang-timang kaluhur oh dang ding ding dang ding
tos agan kana dang dingdeut teu apa-apa ai dingdeut teh kemang sampe dingdeut teh kebang sampeu agan ditimang ku abdi teh panaena hasil ai sampe teh mun kalung urus sirungan kahandap beutian agan ayeuna bade diistenan janten lurah tamtama pieun tina batina kitu beutik teh beutik teh hasilna aduh mah teu eta moal wis teu langkung agan eta hasil nimang eta timah balik kena hasil nimang Tumatak tong didenge anglo sok goreng tungtungna si eta mah. Nagan apa meagan hoyong teras majeng itu tah mangga itu tuang rama agan perbakesa teu majeng-majeng ti kampung udah kabli cara barang bere paingan teu berehan teu maraju Mangga kumaha ieu teh Kangjeng Ibu. Reus Gusti mugi-mugi juragan anom sing nyaah karahayatna sing tiasa ngayeuk dayeuh ngolah ieu nagara janten lurah tamtama anu baris diistenanku pangaulaan di pati reueuh jisim abdi Sapalaputra Barang nuji mbawacana satrapanipun Srimangga Betara Kresna mewah panengapanna wa Arjuna umi baik pegadan datan nirat pingkungkunan wawang tinulungan datan nirat ringkungkunan wawang kinulungan iya kinulungan Prabu haturan sasumping Naraka Prabu oge yayepan ngapandawa kapringganani kateda katampi Yai Ratu kateda katampi Yai Ratu aceuk ratu oge ya teh karsati malah naon sumping tanpa berarti anggalna oke Yai Ratu nguningakeun kajantenan di nagara Astina Nagara Astina teh aya nu parantos kadamel olah lamang sari sareng garwana Raja Astina Dewi Banowati dikepung baku di buaya mangap tayalian nyatana anu nyambur wujud ngalih wani mindah rupa teh nyambur wujud ngalih wani mindah rupa Yai Panengah Panam Arjan dikepung baku di buaya mengabtai nu mangga mulia jadi pentangku cakra udak sana barang di pentangku cakra muncang labuh kapuhu kebo moli pakandangan krisman cing warangka leungit Arjuna mamalihan katinga punukna ku akang si horeng tuang putra Jabang Tutuga kantos sakedap Raka Prabu coba kumaha salarasna pun anak deh salarasna neme mulih tipang lebur gangsa nemereng semaguron kapamana Braja Wisesa ari akang mata terang cenah ayeuna tiasa ngabuktoskeun nya eta sanes Gatot Kaca mana mung upami teu tiasa ngabuktoskeun purukuntur kali tungurlal gagak kali tunggak teu aya Bapak malihnya Gatot Kaca kedah tanggung jawab aceuk ratu
Jabang tutuka upamanya tiasa ngabuktikan sok diantos we ku kaula. Mangga diantos Yai atuh. Yai mangga urang antosan. Mangaraka betara Saurna upami Gatot Kaca sangem ngaborogot telik mangindra jaladuat maka bapa malingna yakin salamet. aya saksi Yai. Aya saksi rakamu. Saksi kumaha kaulan sajapi Ti Jabang tutuka lumpat kalas banawa sapring hatinan cala. ya tadi asuh ku si cepot si dawala si gareng ilai ngasuh ngalamang sari teh heula Oke, atuh da can tamat. Punten ka Gusti Batara. Diasuh ku abdi kumaha? Barang dipentang ku cakra si cepot si dawala si gareng. jadi tilu denawa nuturkeun ka Jabang tutuka Sampean punten Yai. Yai Ratu bilih kasingung kalbu Katebrak maneh kasebit ati. Sok ingat ka dalang pantun deuk mah. Ai Purwakanti kitu. kasebit nami keur alit kasebat asma keur budak disebut ngaran keur lembut gitu. Ngajedog sia Wasore lewa owange. lompat gitu namanya Tret tret treri ret. Sorat tarompet. geus siang ya cicing gareng Jadi payus upami Jabang tutuka diasuh ku wadia baladuta. nanging sampean ulah kasih margi diperinggandani teh punten Rakyatna buta saderek sampean seur masih kene wujud diu jasad buta. Kakara hiji itu buta nu ditergos tuh. Tuh buta nu ditergos itu tuh. Kasya teh. Oh, kadidinya si eueuh kaingetan sia. Mangga ku akan sampean satungtung aya kasangman diantos. Gatot Kaca Kaulan sanggup sangep ngaborogot paman hidup saur tuang ibu mah Braja Musti sangep borogot mangga beral nyuhunkeun disangan we disaksian ku si cepot ku si dawala ku si gareng. Mama wadewek. Haroream ngebasmi buta mah eueuh nanaunan. ya ai berjuang mah lain kitu calon pangagung urang tuturkeuneun urang Kudu sepi pamrih rame inggawe. ai berjuang teh lain berjewang Saha nu berjewang saha? Uring aya tekom dibere duit gede, cing teu neun heula di bapa. Mangga we hayu para beuswa papan jeung ibu nyuhunkeun pidoana putra panjenengan bade nyakarak kapurhun papan Braja Musti. Ayo di mana? Kurang nuturkeun. Ayo kalah. Kurang Agak nyampang gitu kan. Kat kamala
kasihan pun anak rai nah Kang Musti menik jeung teuingeun ka dulur teh Kang Musti Sangka gede waktu sangka damanya salamilna kacarios tialas Bandawa sapringardinan sana di dieu Braja Musti Braja Wikapa Braja Dentelan Braja Lamatan barang ningal cabang tutuka mobok magih gorowong magih cukang komo mentas margi dasan hasil damel denirangan digawe adi akan kumaha Braja Denta Braja Kapa Braja Lamatan katempu anak si Bima datang di pegat saya wah beneran denira kasrang mogia lawan iri kata sang gatot kacawiang mana kerja sang nata